Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bray. Sekarang jam 9 pagi, ketemu lagi sama Mang Abeng dan Mang Acong Kontet TV. Mantap. Nyawan iya, nyawan tripod. Coba tripod buat vlog, tripod anyar. Ya telinga nanti. Hidrolik. Hari ini kita mau syuting episode pertama Golodog Sunda. Lokasinya di mana, Kang? Pengalengan. Lokasinya di Pangalengan, produksi Kakak Ucil TV itu. Ya. Seperti biasa saya mau vlog. Biar lesin ya. Ayo video nah. Belum. Oke, tunggu aja videonya. Jangan lupa kalian like, comment, share, and subscribe channelnya Kakak Ucil TV, Mang Acong Kontet TV, dan Aceh Project. Oh, betul. Gratis lah. Gratis subscribe. Rojong, orang sering rojong gitu. Lain dirojok tapi dirojong. Rojok mah, rana rojok mah. Siri rojong film-film Sunda, orang pupuhukeun film Sunda, orang memulai budaya Sunda. Da urang mah orang Sunda, Bray. Berarti kudu orang Sunda. Orang Sunda deui. Manya orang Amerika barisaeun budaya Sunda ai urang pribumina teu bisaeun nganyuna. Wah. Leuwas atuh ge. Inti nama ulah eleh ku film barat. Eta. Ayu urang rojong ku sadarea urang memulai budaya Sunda. Sabab urang lahirna ge di tanah Sunda. Lamun silaing rumasang nginum cai Sunda. Lamun silaing rumasang nginum cai Sunda. Ayu Ya sarua lah. dukung terus biar kami semangat bikin videonya. Wes. Kakak Ucil TV, sutradara, produser Asal jingga. Astrada. Asalnya Mang Acong lah. Mang Acong Astrada. Ya lumayan lah. Terus ikutin Mang Acong Kontet. Mang Acong Kontet TV. Pokoknya mah kalian jangan lupa juga Aceh Project-nya tuh subscribe biar lebih banyak. Dangukeun Aceh Project anu tos subscribe tong diunsub nya. Eta atuh lebaran terugi atuh naon. Gratis, Bray. Sebat nanti ke beratnya nyanak lah nya. Pokoknya mah dukungan anak pokoknya mah. Sok lah. Orang Sunda sing darukung ka orang Sunda deui atuh. Ngajuta teh orang Sunda teh ngajuta-juta malah. Manya atuh anu geus subscribe jo turun subscribe. Teu lucu nya, Mang. Lucu atuh karunya lah. Lain tereup ka mana tah, Mang, anu ngaunsub teh? Ada berguna henteu keluar oge atuh. Nu aya ge yongongeun teh. Oke, terima kasih buat kalian yang udah dukung kami. Semoga kalian selalu disehatkan, banyak rezeki, tetap Bahagia, semangat berkarya. Pokoknya mah hidup orang Sunda. rahayu. Ayo, Mang. Ayo. OTW. Ayo siap berangkat. Sampai ketemu di lokasi Oke. yang berada di Pangalengan, Cikondang, Kondang luar biasa. Sampurasun. Di challenge aja sekarang. Yang bisa hukum ya. Sip. Yuk, Pak Kadus.
Masuknya tadi tuh. Itu. Itu posisinya pas kadus. Pas kita itu posisinya kali itu malik nengnya. Iya. Ah, kita. Posisinya. Yo, ti dia nongeng seutik. Itu. Halus jadi itu. Nah, pare-pare. Ce ieu. Ce si posisinya seperti itu nyimaknya awal kan. Mang. Ya, Mang. Sahabat TV Sunda. Ingat Holi Gareng itu Arman berarti ya. Bang Bas. Lagi ngerokok teh. Ulah, temenang pantena. Jo dikata langsung. Tuanya anu mah. Ulah ngerokok mah dikat. Jadi orang kok ieu na kumaha komunikasi ieu na? Kayak itu dibejaan wala ieu na. Sok. Udah. Oh, tong anjing nama. Budak. Ayo lu berangkat teh. Preman keluar deui kan geus tadi rek lulu kitu rek mulai rek Udah canggung. tong gubrak yang boyong. Yang boyong tadi tah. Sok kana ieu kana naon teh? Aku mangwara harapan. Tah, eta sakitu. Saha gitu. Asup gitu. Wah, kumaha ieu? Ngomong preman langsung ngalewat teh. Oh, Langsung. Oh, eta imprim kita asupan kacok. anu langsung abi eta impre abi dialog. Coba nanti suku mana nantungna? Jadi udah gue ini dapat kan Ari bi teu nyarita heula. Nyarita pana nangtung nyarita. Usaha teh. Ngobrol. Lain. Itu pasti belum ieu na. Yuk, ayo urang kan nyarita. Pancing Bisa kalah kan kehadian. diobrolkeun urang mah denger. Yo berarti ya lah. Nah, tidinya. Berarti aya nama sangaran teh itu. Gareng. Karman. Karman, berarti enak urang ieu kehadian. Terus langkah pertama kumaha tuh bos kantung. Nah, Ayo eta. tulang urang ini. Karek kitu jo sehat datang. Beren ieu jalan nanti di dia berarti belah dia. Bomberna. Di jero jang, kita jero jang, jero dia. Ieu mah ieu ka Ami ya, A. Itu ka Ami. Iya, eta mah. Sip, mantap. Jadi itu kamera action, itu kan 3 detik ke HP-nya. 2 kali. Nah, ayo. Langkah pertama kumaha tuh bos? Nah, baru kayaknya itu jalan. Yo, kamera. Pantas. Oh, Action. yang pertama ya kumaha bos? Jangan urang ke masyarakat. Dianggapna alus laporan wae. Tuh, punya kehadian saha eta? Budak. Si Dodo, aduh. Kan urang heuh dianggap urang tuh. Objek. Objeknya ya. Kali deui ya kecempurna ka urang. Sopan sih ka kolot. Yuk, jalan. Thailand. Kamera. oh, Can action. Kamera. roll. Action. Aing mah. Santai. Tuh, dengarkan nanti. Hei. Mana teh sopan sih ka kolot ha? Sakitu we. Nah, kitunya segitu ya. Tadi, Mana teh sopan sih ka kolot? sama orang banget tak? Ka kolot. Hei, Bayu nunjuk. apa itu tunjuk gitu tak? Hei, kieu. Hei, bari serem atuh. Eh, mana teh sopan sih ka kolot? Nah, Malotot. Coba diseri ngomong apa? tong seri. Ente sopan ka kolot. Oke, Thailand. Yo, salam. Yo, standby. Kamera. Kondisi angin takinya, seri wae. Siap. Banyak ala anu kayak ini mah kajeng seuri. Lama tong seuri. Tong seuri manehna.
Tapi bukan baik maksudnya teh. ya. Berapa lu? Lah kalau tuh. Ada tilu tuh. Hah? Ke mana, Cek? Teka payun. Bahaya, Cek. Jadi mau bapak emang sorangan gitunya. Tepat sekali berarti menerap tadi omongan orang. Tadi tema HP kan? Tadi kayak yang jajak kan ganteng tetapi aduh kecil mah geus percaya anu ganteng-ganteng teh meh perlu nyaho akang mah abdi teh jadi rana teh gara-gara Nu ganteng. ujang atuh Anu ganteng. gara-gara Ganteng. ganteng Mata ningali anu ganteng teh ece mah. gebeg Dapat ingat kalinya teh jujur teh. Hate gitu. terus Bener malah kecil teh anu kumaha kecil mah hayang anu bener-bener nya rekot teh rekolot oge wah kitu Cek langsung seret teh urang langsung langsung ente Cek abdi buka solusi solusi kumaha teh ieu sugan atuh kieu sangkan eueuh pan berikan nyaku laki bener-bener nyakal teh Cek Oh ya audioan. Audio dah. Ngopi. Lah bisa eta jang ieu lah. setting Lain duit beureum eta mah BF. mah euy. Kita bisa gitu ya. Oh, duit beureum naon? Beureum dia dijekeun. Naon kok? yuk ambil aja iya sebelah aja Iya, kosong kieu wae. Gitu ya. Iya kan gitu. anggap baranalan teh baranalan mak daripada Baranalan selain kucing pas bakal gitu baranalan. Biasa mana kana kieu ieu kersin. Standby. Roll. Action. Cut. Ngaju kali tungkul teh. ya Kamera roll. Ya, Bray. Action. Gua udah sampai di lokasi syuting baru nih, Pangalengan sama Mang Acong dan Kakak. Ya, nanti Bang. Tadi. Terus Ya, kayak itu sih.